warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa sadayana, tepang deui sareng simkuring Anissa Julma sareng Rencang simkuring Den Ayuni dina acara Warta Kala Siang. Pamirsa, dina danget ieu Warta Kala baris ngadugikeun sababaraha warta di antarana nasib petani di era pandemi. Sakola TK salila pandemi. Persiapan new normal di sekolah SMP. Pamirsa sadayana langsung wae kana warta anu kahiji nyaeta aya warta di Kabupaten Cianjur khususnya di daerah Cipanas. Rata-rata pendudukna di daerah Cianjur mah miboga mata pencarian jadi patani sayuran. Lantaran sasalad corona ieu, jadi loba patani anu ngeluh ceuk. eta teh kunaon ya ceuk? Lantaran kena kerugian anu lumayan saurna teh sababaraha faktor janten penyebabna. Geus 3 bulan ekonomi di Indonesia rada mandeg kusabab katarajang sasalad corona. Di Cipanas Cianjur anu rata-rata pendudukna miboga mata pencaharian menjadi patani, jadi salah sahiji anu kena dampakna. Loba patani anu ngalaman karugian. Iya nyanenya eta teh ku pangaruh aya corona ieu karena sayuran aja mempengaruhi eta teh sapertos kirang pajeng anak kintunan terhambat sareng deh konsumen teh nya iya we da teh aya teh anu maleser jadi jarang nu meser teh gitu nya aya masalah rugi mah aya wae kumargi pan eta jarang anu balanja teh ari stok seueur ari nu balanja teh aya. Deden nyebutkeun loba pisan patani anu kena dampakna. Anissa Julma, Cianjur ngawartakeun. Tah kitu ceuk warta di daerah Cipanas Kabupaten Cianjur teh seueur patani anu ngalami karugianna seueur kitu. Tah ieu oge nya ceuk aya warta salajengna masih di daerah Cipanas Cianjur, ieu tepatna aya di Kecamatan Sukaresmi, Desa Cibadak. Kaayaan hiji sakola di daerah Desa Cibadak masih ditutup alatan sasalad nu can puguh iraha beresna. Muhun tak kitu. Di luar sakolana teh katinggal jempling pisan gitu nya. Tah meureunnan margi eta teh teu acan dibuka teh gitu, teu acan dibuka di kegiatan sakola-sakola. Janten teh rame meureun nya. Muhun tah ieu beritana. TKA TPA Aroji nu aya di Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, nepi ka kiwari masih katinggal dijempling lantaran ditutup keneh. Neneng Hasanah, salah sahiji guru di eta sakola ngecaskeun yen kagiatan barudak nu biasa dilakukan di sakola diusahakeun tetep dilakukan oge di imah sanajan sistemna online. Dan Senin ngaoskeun hafalan doa-doa sehari-hari. Terus Salasa mengenal huruf abjad. Iqra mah tiap hari diaoskeun. Terus Rebo hafalan praktek ibadah seperti salat, wudu. Terus Kemis senam sareng mewarnai. Terus Jumatna praktek salat sadayana eta mah khusus praktek ibadah dinten Jumat mah. Babaraha faktor jadi hambatan, utamana dina perkara fasilitas diajar online nu teu kabeh siswa ngabogaan gawai nu canggih jeung teu kabeh kolot-kolotna melek teknologi. Cibadak Nenden Ayuni ngawartakeun. Tah kitu ceuk anu warta ngeunaan sakola bieu mah eta teh saurna mah deui nya ceuk anu sababaraha orang tua sareng murid anu fasilitas sapertos Android kuota jaringan anu teu acan ka ieu teh kapimilih kitu nya ku aranjeunna eta mah aya anu langsung dongkap ka bumi guru-guruna sewang-sewangan tapi anu caketnya tangtosna terus nganggo masker pokoknya mah protokol kesehatan tetap dijagi gitu.
Sami ieu ge warta anu pamungkas masih ngeunaan dunia pendidikan ieu masih keneh di daerah Cianjur, nyaeta di SMP PGRI Cugenang tos mulai tatahar pikeun yang hareupan new normal atanapi nu disebatna teh normal anyar meureun nya amun di translatekeun mah ieu SMP PGRI Cugenang teh tos sagala rupi disiapkeun tos ditataharkeun pikeun ngajaga kasehatan jeung ngaminimalisir sumebarna sasalat corona kitu muhun tah ieu beritana. Sababaraha sakola di Cianjur geus mulai tatahar pikeun yang hareupan new normal. Salah sahijina nyaeta SMP PGRI Cugenang. Para guru geus mulai nyiapkeun sagala rupa sabangsaning alat kekumbah leungeun, masker, pikeun ngurangan sumebarna sasalad corona. New normal teh nyaeta instruksi ti pamarentah ngeunaan masa anu bade ngabaru tina situasi pandemi corona. Di sakola simkuring terus nyiapkeun naon-naon anu kedah kanggo mayunan new normal ieu terutamina dina segi pendidikan. Murangkali pangitan nyadiakeun alat-alat kanggo kesehatan sesuai sareng protokol kesehatan. Di antawisna nyadiakeun tempat kanggo cuci tangan, nyadiakeun kanggo penyemprotan di ruangan-ruangan sareng lingkungan sekolah. Kanggo pendapat abdi nyalila selaku guru, aya ngarasa bingahna oge kumargi saatosna pandemi corona teh ayeuna urang langkung-langkung merhatoseun kana kasehatan. Terutamina ngabiasakeun murangkali kanggo cuci tangan, ngebersihan dirina sarta ngajaga lingkungan di sekitar sekolah atawa di luar sekolah anjeun. Sanajan kitu, SMP PGRI Cugenang masih keneh ngurangan aktivitas anu ngalibatkeun jalma loba, sangkan ngaminimalisir sumebarna sasalad corona. Anissa Julma, Cugenang, ngawartakeun. Tah kitu di SMP PGRI Cugenang mah saurna teh tos mulai tatahar pikeun yang hareupan new normal saurna teh janten bilih mungkin aya keputusan lebat sekolah janten tos siap gitu ya segala rupina tong sampai gitunya diterapkeun anak ieu new normal teh janten ngabalukarkeun gitu nya gitu meningkatkan deui eta si corona gitu kedah disiapkeun sagala rupina tah mung sakitu pangintennya kanggo dinten ieu mah dilajeng deui warta kalana muhun dinten enjing tabuh 2 nya pamirsa tong kakantun nya seueur update berita anu sanesna muhun pisan mung sakitu wae amit mundur amit mungkur nara jembar hapuntenna hapunten pilih seueur kalpatan hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.